min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tandana mautna hate. Naon cenah nu kahiji, di mana urang tara sedih di mana ninggalkeun hiji kamal soleh. Ibu teh sok biasa salat duha, eureun teu salat duha, ceurik hate teh. Berarti urang teh eta teh hirup keneh hatena. Sok biasa sedekah teu sedekah, ceurik hate teh hanjakal. Sok biasa maca Quran, eureun maca Qur'ana, sedih hate teh. Ta eta teh hirup keneh hatena. Nu maot mah di mana teu migawe amal soleh teh biasa-biasa we. Teu salat oge biasa, komo salat sunat. Ieu mah teu salat tos biasa, kumargi eta jalmi teh tos pae hatena. Jadi jalmi nu pae hate mah teu amal soleh tos biasa. Mimiti mah nya aya hanjakal. Mimiti urang teh sering sok salat sok pangaosan. Eta teh pan amal soleh pangaosan teh. Libur we aya bulan Agustus dah hayang iluan tatangga mengbal bari make sarung. Ibu teh teu ngiring ka pangaosan. Dina mingguna teh sadinten tah libur. Minggon payuna aya nu hajat kudu libur heula 2 dinten tah libur. Minggon payuna deui panen 3 minggu tah teu hadir ka kajian teh. Hiji tah ngarasa bersalah, 2 ngarasa bersalah masih kekurangan, aya keneh ngarasa bersalah teh. 3 aya ngasalah keneh. Geus 4 ka ditu mah geus we teu ngaji ge teu naon-naon. Dangke ge aja pengajian deui cenah. Kitu di mana amal soleh ge. Mimiti teh urang mah sok berjamaah. Leungitkeun we sakali asa dosa. Leungitkeun we 2 kali asa dosa keneh. Leungitkeun 3 kali dosa keneh. 4 kali keneh geus biasa we. Enjing-enjing teh biasa salat duha, eureunkeun we sakali asa dosa, da geus biasa teh. Nu mawi di mana amal soleh teh ulah dikantunkeun. Lamun urang tos ngantunkeun hiji amal soleh tepikeun teu ngahanjakal, teu hanjakal, tah eta teh tandana hate urang geus bae eta teh. Untung urang masih keneh salat ngalaksanakeun salat fardu. Untung keneh urang kawajiban anu diwajibkeun teh. Eta teh karek ngalaksanakeun eureun tina salat sunat, masih keneh hirup keneh eta teh. Da sok ngalaksanakeun salat fardu. Tah